mangga urang neraskeun hanca. Halaman 80. Wa innaman aikona mun kantun eta ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaman sareng sanyana jalma aikona anu ngayakinkeun itu si iman annallaha kana sanyana Gusti Allah eta yatlubuhu nyuprih marentah Allah ka itu si iman lil qiyami kana ngalakonan bi khidmatihi kana ngahidmah ka Allah wal iqbali jeung kana madep ala wadhaifi ubudiyatihi kana pirang-pirang kalakuan bangsa ibadah ka Allah ubudiyah. Sodako maka bener si jalma atau laba dina nyupri. Ai sodako tegesna maka bener si jalma pitolabi dina nyupri ilaihi ka Allah. Ai tawajjaha tegesna madep si jalma ilaihi ka Allah. Bisidikin kalawan sabenerna. Wajtihadin jeung sungguh-sungguh paeh poso. Fil iqbali dina madep alama kana perkara yurdihi nu ngaridoan Allah kana itu mah atam majtihadin kalawan sungguh-sungguh anu leuwih sampurna li anna samrata dzalika talibi karena sanyana buahna itu anu nyupri eta aidatun balik alaihi kasiman la alal maula henteu ka pangeran subhanahu maha bersih maula palima mangka karana naon layas duku teu bener siman pitolabihi dina nyuplihna siman wajtihadihi jeung dina sungguh-sungguhna siman wayatruku jeung karana ninggalkeun siman hududu nafsihi kana pirang-pirang bagian nafsuna siman wa muradatihi jeung nu dikarepkeun ku itu siman ingkana lamun itu kabuktian siman eta min ahlil akli tireng-rengan nu boga akal wal ma'rifati jeung boga ma'rifat waman jeung sing sajama aliman nu nyaho siman annal umuro kana sanyana pirang-pirang urusan sanyana pirang-pirang urusan makhluk sakabehna eta biyadillahi aya dina kakawasaan Allah paminha eta tina sawarena umur ma'ari perkara yuhawiluhu anu mindahkeun itu maka itu siman minal qiyami tina ngalakonan bi khidmatil maula kana ngahidmah pangeran in jama'a mangka kumpul naon qalbuhu hatena siman alaihi ka Allah bitawakuli kalawan tawakal alaihi ka Allah ay tawakala tegasna tawakal siman alaihi ka Allah bitasiri amrihi dina ngagampangkeun urusanana itu siman wa taslima jeung ngagampangkeunana perkara yuqarribuhu nu ngadeukeutkeun itu maka itu siman ila hadratihi ka hadrat Allah fa inna dzalika mangka sanyana itu
tasiru amrin eta layakunu teu kabuktian itu dalik eta illa minhu angin ti Allah subhanahu maha bersih Allah. Di annal umura karena nasanya nyana pirang-pirang urusan kullaha tegasna sakabehna itu umur eta biadihi aya dina kekuasaan Allah. Walaisa teu aya lil abdi eta kasih abdi non madkhalun tempat asuk iya kana itu umur. Al qismul awwalu mangka ari bagian anu kahiji wa huwa tahariti qismul awal eta qauluhu dawuhan musannif shadaqat talaba ilaih lapar shadaqat talaba ilaih eta qiyamun ngalakonan bimuqtados syariati kana pamerdihna syariat. Wasani jeung ari anu kadua wa huwa tahditu sani eta qaulul umuri ayana sanyana pirang-pirang perkara eta biadillahi aya dina kekuasaan Allah. Wa annahu jeung sanyana kalakuan sareng tingkah eta yan bagi peryogi naon atawakkulu tawakal alaihi ka Allah eta qiyamun ngalakonan bihaqqil haqiqati kana hakna hakikat. Faqaluhu alaihi tanazuun atanapi tanaza'ah bisa maqaluhu mangka di dawuhan musannif alaihi tanaza'ah alaihi eta lapan alaihi tanaza'ah perebutan dawuhan musannif alaihi lapan alaihi eta tanazuun perebutan kitu ta ihi tetep dina itu tanazu teh kullun ari hiji-hijina minal fi'li tina fi'il tanaza'a macana wal masdari jeung masdar tanazu'un macana ya diterangkeun eta sakitu tamatkeun kagok rasa jurusan ngobrolna hikmah ka 256 Kiai musannif di dieu ngawartoskeun buahna kayakinan. Tina dua keyakinan teh bakal timbul dua pagawean, dua tingkah. Nu kahiji wa innaman aikona annallaha yatlubuhu jeung sanyana jalma nu ngayakinkeun kana yen sanyana Allah nitah kasa kamanehna kana kudu ibadah ka Allah shadaqat talaba ilaihi maka bener dina nyupri Allahna maksudna kumaha bener dina madhab ka Allah tentu bakal bener-bener ibadahna itu lamun manehna boga yakin yen Allah taala nitah ibadah tentu eta jalma bakal bener ibadahna lantaran ka Allah ge teu pati yakin maka ibadahna ge teu pati bener. Jadi ibadah mah kumaha kayakinanana ka Allah kana yen marentah ka manehna nu mata kalau jalma anu teu bener-bener dina ngalaksanakeun ibadah karena ka Allah na ge teu pati yakin Allah nita salat ka anjeun ada teu wabuh ka Allah na teu sieun ieu tapi lamun kenal Allah mah sieun lamun Allah nita ibadah ka manehna tangtu bakal ibadah sanyanyana naon sabna kenal Allah. Urang teu apal nu nitah teh jenderal kulantaran teu wawu disangka kok perang. Maka teu nyahan coba lamun apal jenderal nu nitah. Matak jalma tara ngahargaan ka jalma nu teu apal. Nya teh kiai jumhur ditanya ka cenah kumanehna. Teu teu nyaho sugan lain kiai teh teh. Teu pedah keur di kakawas rek kacai di sasarung. Tapi sanajan di kawasan kacai ge ari nu kenal mah ban walah ieu teh guru aing jumhur ilmuna mal wani nitah nu kenal mah
Mata jalma mah ngahargaan di mana wau mun teu ngahargaan mah ulah yang dihargaan ku jalma teu wau. Ka aing jalma sasorong mah teu nyaho aing teh jenderal itu. Ulah yang dihargaan da teu nyahoan. Mata jalma anu teu nyaho mah terang hargaan. Pangjualkeun lauk naon? Anu mahal teh laukna. Dina akuarium arwana. Cik pangnawarkeun lauk euy nya. Ka tetangga ka ditu. Ka santri teh. Bahwa aku santri teh tawarkeun da teu nyahoan arwana pan. Kada segede 3 ramok ieu. Dibeli ku aing cenah 25.000. Paling kiai ditawar 25.000. Ulah keul kiai teh wajar da teu nyahoan arwana. Bener kan? 25.000. Darek digoreng ku manehna mah pan. Da 25 malah cair ge menang 1 kilo man. So apa lain mah arwana teu hargaan pan dihargaan teu tawarkeun deui ieu mah rada aya hawar-hawar ngan teu wani mahal-mahal mah geus dibeli ku 50.000 ceuk lek 50.000 da teu pati wau mah eusan kan 500.000 paling luhur cik tawarkeun ke tukang lauk kain mah nu bener-bener ngarti tawarkeun apaleun ieu teh arwana sabaraha 50 juta ngarejopan budak santri lauk sakieu 50 juta da santri mah teu wawuh yen eta teh arwana. Ari kitu mah ahli lauk wawuh. Entah kade urang sing ingat jalma mah ngahargaan sanajan urang kaitung jalma berharga lamun teu wawuh ka urang. Jalma nu ka Allah teu wawuh ge teu penting hargaan. Dianggap penting salat teh? Henteu. Nah ari arek we aing salat. Da teu wawuh jeung nu nitahna pan. Bener. Tapi lamun nitahna ingat anu nyieun aki aing. Anu nyieun bapak wing. Gara-gara aya aing teh sebab Allah nyieun bapak wing jeung inung wing. Sarta lain nyieun hungkul nah hatena aya pada resep. Tuluy ngahiji jadi baya wing. Apal harga Allah teh? Apal lamun kenal ka Allah nita salat euy nu nyieun aki aing teh. Urang leuleutikanana dititah ku jalma nu nyaho yen eta jalma teh anu ngurus inung urang jeung bapak urang basar cilaka teh teu kumanehna geus cisok bakal merhatikeun teu kana perintahna perhatikeun nah jadi lamun teu kenal ka Allah wajar lamun teu ngahargaan perintah Allah mantak ceuk di dia lamun jalma kenal ka Allah tangtu perintah Allah bakal diperhatikeun. Kartos wa innaman aikona annallaha yatlubuhu shadaqat talaba ilaihi. Namun jalma ngayakinkeun yen Allah kumaha marentah ka manehna. Jadi lain yakin Allah hungkul marentah, yakin ka Allah nu marentah ka maneh. Jadi kenal ka Allah nu marentah manehna, tentu bakal merhatikeun parentahanna. Tawajjaha ilaihi bisidqin wajtihadin. Urang teh benar-benar ibadah teh karena teu pati kenal ka Allah. Geus kitu aya mah. Jadi teu sungguh-sungguhna ibadah teh karena teu kenal ka Allah. Disangkana Allah nita teh kepentingan Allah lain. Allah nitah ka urang Allah mah eueuh pangabutuh sabab Allah mah sugih nu pakir mah makhluk. Jadi Allah nitah salat kepentingan keur makhluk anu salat lain keur kepentingan nu nitah. Urang mah mun nitah teh keur kepentingan urang lain. Masuk keur kepentingan batur nitah paling ka budak ngaji sia keur kepentingan budak. Tapi urang mah di mana nitah ka batur kepentingan urang, mang pangmaculkeun kepentingan sa macul. Dengan urang maka kudu muruhan kanu macul dan manfaat balikna kanu nita nu boga anu macul teh kebagian naon maka diganti ku buru hari urang dititah ibadah ngadaguan buru hari kitu cek Allah balikna ka aing ka maneh manfaat salat teh nu teu paham dina masalah panitah oge disangkana kepentingan Allah. Allah jadi mulia gara-gara ku jelema di ibadah teu jadi mulia. Mising Allah jelema hiji acan nu ibadah ka Allah mah tetep mulia. Moal jadi hina Allah ku pedah jalma teu dekeun ibadah ka Allah moal lain keur kepentingan Allah. Sing ingat, mata kurang kudu kenal ka Allah.
Kenal ka Allah teh artina Allah teh sugih. Jadi lain kepentingan anjeunna nita salat ka urang, keur kepentingan urang. Maka urang mun rek bigawe salat, ulah mikiran diganyar ku Allah. Ku kepentingan urang ge cukup ganjaran salat. Tapi Allah mah mere ongkoh deui. Saking bageurna jadi lain beja al-Jawad al-Karim Allah teh karasa ku aing. Bener kah? Jadi jelema dina ibadah lalawur jeung henteuna saukuran kenal ka Allah. Itu kan. Ya nasamrata talibi aidatun alaihi la alal maula subhanahu. Karena buahna anu marentah teh lain ka anu marentah, ka anu diparentah. Hasilna teh manfaatna teh faedahna teh. Itu. Tapi ya syaratna balikna faedah teh mun namun teu ikhlas mah teu berfaedah. Ikhlas syaratna. Aing teh salat cenah menjar salat teh tanha anil fahsai wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal. Sayeuna salat teh nyegah tina fahsa. Fahsa teh kagorengan, munkar. Kuning aing mah salat osok maling osok. Salat osok doraka rambus. Aya kesalahan dina salatna, henteu salatna bener-bener cek fikih, bener. Ngan teu ikhlas jadi teu aya faedahna. Nu matak ulama ahli tasawuf ngadamal syair. Ikeun ngawurukan dirina keur batur. Urang mah nyieun papatah teh keur batur, lain keur urang. Ngan lamun betul batur-butuhan dibikeun gitu. Urang mah di mana nyata teh keur batur bejakeun. Ieu mah ilmu keur urang mun baturna nyakeun dibeja mun batur-butuhan. Baharna teh bahar kamil. Mun ceuk ilmu arud mah. Ibu-ibu matang mikiran ilmu arud ada fungsi ngaji arud. Keur ajengan we santri ge nu can ngaji arud matang nu mikir. Riweuh ge. Ceuk ilmu arud mah bahar kamil. Wajan arudna mutafailun 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 genep kali mutafailun genep kali bahar kamil tulis we lah bisi bingung ngalagunan kayak geus balik ka ieu mah kumaha dipakai kolam Muhammadun teu asup bahar rojal teu asup bahar naon ari kitu mah disebut bahar kamil aya wajan arudna kalimat Saharul uyuni bahasana ligeri wajhika batilun. Mun kira kita tersanggup nulis rekam terus. Moal leungit bannya. Gitu. Hitung tulisanana ku rekaman. Mahfidul far. Mahkutibal qor. Nu ditulis masuk tetep, nu ditalar sok kabur. Ya sok bode ditalar. Saharul uyuni kusin leutik hak gede sahur. Saharul uyuni ligeri wajhika batilun. Hudangna panon tapi teu ikhlas, batal, hancur eueuh faedah. Naon salat qiyamul lail tahajud tapi teu ikhlas batilun batal teh naon hancur faedahna wa bukauhunna li ghairi faqdi qadaiun kudot hamzah ain doiun teguna sia-sia tamuh laku wa bukauhunna li ghairi faqdi qadaiun
Kayak dilagukeun mah rong logatan heula. Saharul uyuni ari hudangna panon bentaan, tapi ulah nyebut bentak da nu molotot bari sare. Geus hudang. Ligeri wajhika kalawan lain karena Gusti eta hatilun hancur eueuh paedah. Wa buka uhunna jeung ari ceurikna itu uyun panon ceurik tapi pedas teu boga duit. Doiun tamu laku teu guna ceurik teu boga duit. Ligeri pakdika karana henteu eueuh Gusti ari ceurikna panon karana henteu eueuhna Gusti eta doiun teu guna sia-sia. Naon maksudna kan? Henteu karana henteu eueuhna Gusti. Lain karana teu bisa usul kalau. Panon ceurik tapi lain ceurik karana teu bisa usul. Ceurik karana usaha rugi. Ceurik karena pemajikan kabur. Ceurik karena teu boga duit. Doiun teu guna eta ceurik. Lamun ceurik pedah teu usul manfaat kunaon ujang merlupa cipanon masantren geus lila luput teu usul-usul ceurik guna wa buka uhunna li ghairi faqdika dhaiun lamun ceurik lain yang ceurikan teu usul mah teu guna rada tariknya makanya urang masuk ceurik kosong ceurikanna pada teu usul pada teu boga duit dagang rugi ceurik pamajikan mau ceurik teu guna. Namun ceurik karena teu bisa usul guna. Jadi tong ceurik lain karena teu usul. Yang ceurikan teu usul mah bener sok aya mah. Tak ayeuna dina domkeun geus apal pihartieuna. Dinadongkeun maka wajan arud tadi mutafailun saharul uyuni li ghairi wajhika batilun wa buka uhunna li ghairi faqdika doiun wa buka uhunna li ghairi faqdika doiun wa buka uhunna li ghairi ripak dikadoiun. Saya baca nih, lamun tadi ajar heula. Wa buka uhunna lige ripak dikadoiun. Sok bacakeun tadi ajar mama higeura. Jadi bacana wa buka uhunna lige ripak ganjangan lige dina. Itu wa buka uhunna li gue ripak dikadoiun. Sekali deh bahas Bandungan. Mutafailun 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 saharul uyuni li gue riwajhika batilun wa buka uhunna li gue ripak dikadoiun. Cisok bisa moal kira-kira bareng. Sok sareng jeung jemgere saharul uyuni li gue riwajhika batilun wa buka uhunna li gue ripak dikadoiun. Kadi apalkeun bumi ditu mutafailuna kade poho sunahkeun nyaringna panon anu teu ikhlas taya faedah tahajud qiyamul lail tapi teu ikhlas taya faedah moal jadi matak alus batur mah ladang tahajud teh nu koret jadi baguran urang tahajud koret namahan
batur mah tina sabab tahajud nu asal lisan sok nganyerikeun batur jadi lembut. Sabloba tahajud. Jadi sing emot kan. Sekali tasawuf, amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Jadi di mana ibadah tengah melahirkan energi spiritual, ada kesalahan mana? Teu nyaring puting gitu ikhlas mah teu matak jadi alus hate teu. Paling jadi sombong, oh aing pira kitu ka surga. Saur sok tahajud geus 17 tahun. Pada tahajudna bari mahjub banget. Tu apa dina tahajud aya ria, aya ujub. Pan aya jamalul jalal, aya jalalul jamal. Aya alusna goreng, aya gorengna alus. Tahajud alus, tapi eueuh nu alus, goreng unggul, naon sawab ria jeung ujub. Goreng dina alus. Batur mah boro-boro dina alus, dina goreng ge alus batur mah. Anu urang boro-boro na goreng, na alus ge goreng. Ah gitu kan deh. Batur mati guberagan dosa ge telah naik iman. Naon sabna? Dina dosa aya naon? Tobat. Tak nu penting mah urang kudu jadi ahli usul. Moga-moga ku saos ngaos urang istiqomah sing jadi ahli usul kabeh. Sabab dinisbatkeun ka ahli usul nu goreng kabeh alus. Digubrak kana dosa tapi bari usul. Insyaallah dina dosa bisa tobat. At-taibu minadz dzanbi kaman dzan bala. Moal aya balukar goreng keur manehna sanajan digubrak kana dosa, lamun dina dosa na usul ka Allah. Oh, mau dina alus. Nu alus-alus nu goreng ge alus. Malah nu goreng alus kabeh. Dinisbatkeun ka ahli usul. Jadi jalma beunghar alus, sabab beunghar pi surga. Jadi jalma fakir alus mulia, sabab beunghar mulia, sabab fakir mulia. Naon sabna? Sabar dina kefakiran. Jadi jalma pinter jadi guru mursyid, mulia sabab pinter. Jadi jalma bodoh jadi murid sodik, mulia sabab bodoh. Balik ke Allah, Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bastami itu. Nu muka terus teh kabeh ge pantona nutup, nu muka mah dillah jeung iftiqar. Anu aya dillah jeung iftiqar teh anu usul ka Allah. Moal aya butuh ka Allah. Moal aya butuh ka Allah lamun jalma teu kenal Allah. Butuh anjeun hayang salamet, butuh kana ka Allah wungkul sabab nu teu ditulungan ku Allah, saha nu bisa nyalametkeun. Matak butuhna ka Allah iftiqar di sini. Banget butuh iftiqar teh, idtirar. Matak anu teu tajalli sifat moal bisa idtirar hate. Cabau gering mulia, sabab cager mulia, sabab loba duit mulia, sabab teu boga duit mulia, sabab pintar mulia, sabab bodoh oh nu goreng memang boga duit goblok. Pinter ngaji kalau tak kabur oh nu alus gini kan dinisbatkeun ka jalma anu teu usul. Boro-boro seuri cerik ge yang cerikan dosa ari dosana dosa teu usul teu ditobatan teu jadi alus. Wa buka uhunna li ghairi faqdika dhaimun. Cerik karena lain yang cerikan teu usul mah teu guna cerik. Osok yang cerikan dosa osok ngan dina cerikan dosa teu usul. Dosa teusul paling badak daripada dosa anu digaweku. Istighfar, alus istighfar, alus ngan teu usul dina istighfar lebih badak dosa daripada istighfaran dosa nu istighfaran. Kagok dinyakeun ngaji teh. Marah ceurik bari teh. Balasa alus tas ngaji jadi Firaun dia. Kudu ceurik nepi ka asa hina diri balik ngaji eta ngaji nu bener. Ngaku sifat kaam nyaringna panon anu teu ikhlas taya paedah jeung panon ceurik teu karna teu musahadah. Ceurik panon teu guna lamun karana yang ceurikan teu
lain karena lain yang cerikan teu musyahadah. Tapi lamun ceri karena teu bisa musyahadah, eta panghebat mah ceri. Jadi nu kudu dinyakeun lobatan teh dosa teu musyahadah. Pangpadagna dosa-dosa teu musyahadah. Daripada maling munik. Maling munik bisa digantian. Lunas bisa digantian. Kali tobat ka Allah. Teu musyahadah bisa digantian ku sedekah muning 7 bisa. Modal musyahadah. Nyaringna panon anu teu ikhlas taya paedah jeung panon ceurik henteu karna henteu musyahadah. Taya paedah. Nyaring tapi nyaring teu dieusian ku ibadah eueuh paedah nyaring. Matak dihitung sare. Nyaring tapi sah. Karena dina nyaring teu dieusian ku amal ikhlas. Cerik nya cerik mah cerik. Tapi lain yang cerikan teu musyahadah. Yang cerikan naon? Boga muning terikeun ngajuru. Cerik. Boga sawah ku urang parana cerik, teu guna eta cerik. Hari gitu diceng-cerikan bisa jadi datang hari pare nu ku urang. Oh. Tapi lamun cerik tina sabab teu bisa musyahadah mah bisa jadi lamun cerikna taubatan nasuha eta. Berita jalika sifat jalan yang cerikan teu musyahadah Allah bare musyahadah. Cerik rasa hina diri karena teu bisa musyahadah di hadirat Allah, maka Allah bakal mere musyahadah ka urang. Tahaqqaq bi ausfika yufidduka bi ausfihi, yumidduka bi ausfihi. Aku sifat anjeun ku anjeun, Allah ngadohirkeun sifat Allah di anjeun. Rek harti rek henteu lah. Oh. Jik aos eta sudana, engke apalkeun di bumi memesare ngarah apal lempatan hirup meusan. Ya mah ceurik kosong kan teu guna. Ceurik teu guna wungkul nu guna rek ceurik. Nyaring berguna. Cerik anu go. Cerik teu guna kalah capeun panon. Nyaring teu guna kalah kacape digawe. Sam teu guna. Sok carang nyaringna panon anu teu ikhlas taya paedah jeung panon cerik henteu nah henteu musyahadah. Tulikeun. Jadi jeung Ibnu Athaillah di mana jalma yakin ka Allah tuluy marentah Allah nu diyakinkeun ku manehna ibadah maka bakal bener-bener ibadah. Jadi jalma teu nyaan dina ibadah, jalma ngalalawarakeun ibadah, jawabanna gampang karena teu pati yakin ka Allah. Karena kurang kenal ka Allah. Matak aya nu edan aing make di mana geus papanggieun Allah kakara rek salat. Aya nu boga paham kitu, aya marukan Allah bungkeuleun. Balas teu wawuh ka Allah teh mata kitu ge. Dalaman Allah apal wujudna wujud akli mah kitu. Moal kitu bahasana teh mah. Ya. Mata cek di dia lamun jalma boga akal, lamun jalma makrifat, tangtu bakal bener-bener dina ibadah ka Allah sabab manehna boga keyakinan nu bener ka Allah. Gitulah. Jadi lamun urang ngalalawarkeun ibadah teh ciri hate teu pati yakin ka Allah. Gitu. Teu pati makrifat ka Allah. Maka merhatikeun ibadah jeung teu na jalma saukuran kenal ka Allahna, saukuran makrifat ka Allahna. Jalma nu makrifat ka Allah, nu kenal ka Allah, tangtu moal butuh kalian Allah. Disoka. Kapikiran teh jalma anu kenal ka Allah butuh ka salian Allah. Kapikiran rek ngaganti pangeran moal. Lamun kenal ka Allah.
Ieu mah diganti ayeuna mah cenah aing da ka Allah mah ngadoa teh dikeun dibere wae rek nyangan dukun atuh. Sugan we make tali Roma mah cenah. Balas teu wau ka Allah. Kan. Lamun jalma kenal ka Allah mal butuh kasalian Allah. Naon sababna? Boga yakin Allah teh teu aya anu ngareujeungan. Artina naon? Allah teh nyalira. Dina sagala-galana nyalira. Allah wujud nyalira. Nu sejen teu wujud. Kapikiran nu teu wujud aya ka bisa? Moal. Allah nyalira dina naon? Dina uningana ala kulli syai'in alim. Lamun urang nyaho Allah maha uningan ala kulli syai'in alim ta'alluqna ka mana? Kana sakabeh perkara arek anu wajibul wujud, nu mutlak, nu muqayyad, mungkinul wujud, mustahilul wujud, kabeh kauningan ku Allah. Termasuk kebutuhan kauningan ku Allah. Termasuk hate urang, gerentos hate urang kauningan ku Allah. Termasuk cita-cita urang kauningan ku Allah. Cik lamun Allah geus nyahoeun yen urang dina hate boga tujuan anu daek ngabejakeun ka Allah mah. Pikir ke Gusti abdi teh ripu, lamun nyahoeun Allah urang ripu teu kudu bebeja da Allah ge nyahoeun. Urang mah betah mun bebeja teh mah. Gusti ripu abdi teh disangkat teh nyahoeun Allah. Jawab teu bati kenal Allah. Kan. Allah maha pengertian, maha di mana uninga pengertian. Itu lamun hek nyaho tapi teu pengertian belaga bego eta. Allah maha uninga berarti maha pengertian. Di mana urang rek butuh Allah geus uninga. Boro-boro geus ka dunya di tanji qadim kana can tanji hadis Allah uninga mana engke di mana lahir bakal butuh susu, bakal butuh anu nu matak ngalahirkeun manusia Allah geus nyiapkeun kebutuhna. Pabrik susu geus aya ti memeh bapana lahir. Padahal anu rek butuhna teh anakna lain bapana. Allah maha uningan. Urang kira-kira daek bebeja ka Allah lamun ka Allah geus nyaho kana segala-galana. Matak ngadoa teh Gusti abdi mah lain samata-mata nu dipenta. Itu lain khiar ka Gusti tapi abdi mah ibadah we ku menta. Da abdi mun menta nyangka ka Gusti moal mere mata kudu dipenta. Nu apal moal mere kudu dipenta. Ngadoa ge tafwid geus. Gusti maha uninga lah abdi teu kudu ngawartoskeun. Abdi teu kudu boga kahayang da dihayang-hayang ge anggar we nu terjadi mah nu diirodahkeun ku Gusti. Abdi hayang Gusti teu ngairodahkeun moal kapanggih di mamana ge diteangan ku abdi. Ti dunya nepi ka hadrat Allah ge moal kapanggih. Catatan di kurang mubrom ge Allah boro-boro di malakut. Jangan malaikat yo. Moal kapanggih cuk malaikat Allah teu nyieun. Ka mana aing neangan? Jika begitu kitu mata pasrah ka Allah tapi ngadoa ibadah teu karena anu dipenta teu terakhir ka Allah Gusti kieu itu eta Allah mah ini asaluka antar sukoni teh ibadah ngenekankeun abdi bahwa abdi teu bisa ngarejekian sorangan lain karena rek menta rezeki ka Gusti nu loba lain menta loba ge anggar kumaha ditangtukeun Gusti bakal datang. Cik lamun urang geus yakin Allah maha uningan maha pengertian daek bebeja mun ripuh ka Allah mah Allah ge nyahoeun teu kudu bebeja. Mending katung matak jalma anu geus pinter mah kan dikir unggul teu kudu menta aing mah dikir subhanallah Allahu akbar tajallikan akbarna Allah teu kudu menta dipenta-penta ge Allah teh nyieun mah anggar moal datang ping teu menta Allah ala geus nangtukeun mah datang. Mata tarang ngadoa batur mah akhirna nu tarang ngadoa katunggul ku dikir kurang aya tarang ngadoa ngadoa dikir henteu ngadoa henteu batur mah teu ngadoa teh diringkeskeun nu matak jalma anu semakin dalam hate urang mengenal Allah maka semakin ringkas ibadahna semakin ringkas ngadoa dina dikir geus teu kudu mau doa. Ieu mah doa nyeri ceuli, doa nyeri suku, doa segala doa dibaca. Doa sabada tawaf, doa sabada naon deui? Sabada sa'i, dibaca doa, bari teh artina kabeh.
Diringkaskan batur maka ngadua teh ku dikir. Jawab aya hadis qudsi, sajalma anu katungkul ku dikir ka kami, nepi ka poho menta ka kami, ku kami dibere ku perkara nu pan aralusna nu dibikeun ka nu marenta. Sok. Mending katungkul ku dikir. Dikir we unggul teu menta ai. Masa menta kumaha Allah geus maha uningan, aing kalah ka era rek menta. Maka sahabat anu mustajab doa kusala kurerencanganana dititahna doa sabab anjeunna gaduh panyawa teu ningali imahna pinuh ku sahabat-sahabat minta doa sabab kasohor mustajab doa tapi manehna teu ningali teu minta beunta cek rencanganana atuh cenah euy minta we ka Allah da maneh mah mustajab ieu doa kumaha jawabna era aing teu minta ka Allah. Berarti mun minta aing benta ka Allah, Allah teh dianggap salah ku aing nyeun aing panon peureum teh. Kuningal keneh Allah kana kamaslahatan aing jeung aing. Sok Allah tak sia dipeureumkeun ku aing leuwih maslahat sia peureum. Ari urang kalah minta benta. Da urang rek ulin atuh benta-benta saeutik. Ari itu meningali kamaslahatan keur dirina. Allah maha ningal ala kulli syai'in alim. Manfaat keur abdina Allah maha uninga mun jangan jadikeun lolong mun teu leuwih alus keur kuring lo sabab waktu benta anjeunna di hadrat al kecuali jalma anu keur benta tara ibadah ka Allah dibere lolong tah eta mah persekot eta liyudikahum ba'dal ladzi amilu rasakeun ku sia tah lolong da benta teh syukuran ka aing sugan ku dibere lolong ngarah mikir sia tah eta mah beda ieu mah jalma tukang ibadah dina waktu benta ibadah, dina waktu benta eling, dina waktu benta musyahadah ka Allah, dipasihan teu ningali. Berarti keur kuring leuwih mulia keneh kudu lolong jeung Allah, maka moal menta benta aing ka Allah. Sarua jeung nganggap bodoh ka Allah. Allah saking makrifatan baturnya. Ari urang kakara nyeri panon saeutik ge. Beak dukun kabeh dipapai bala sayang benta. Sebenarnya terkenal Allah tu dah. Jadi mun terkenal Allah memaksakan kehendak sabab nuturkeun hawa nafsu. Lamun jalma nu kenal Allah mau nuturkeun hawa nafsu, rek hayang rek mung nu penting aing dina perkara anu manfaat ceuk Allah jeung Rasul. Segitu. Sabab hakikat hirup di akhirat. Ari di akhirat manfaatna hirup saukuran manfaat hirup ayeuna di dunya. Itu kalau ada jeruk kadinya mah mikir sih, aduh, jalma nu marifat ka Allah, nu kenal ka Allah, maka tangtu moal butuh ka salian Allah. Sabab salian ti Allah teu wujud, salian ti Allah teu bisa naon-naon, salian ti Allah teu boga naon. Naon kudu minta kanu fakir, kudu butuh kanu fakir. Allah nu beunghar, Allah ngan nyalira, wujudna Allah hungkul nu sejen teu wujud, uninga ngan Allah hungkul nu sejen mah bodoh, teu nyaho sadayana. Itu nu kawasa ngan Allah hungkul, nu kuat nu gagah ngan Allah hungkul, salian Allah lemah. Gitu. Nu bageuran Allah hungkul, nu berehan Allah hungkul, salian Allah koret. Tak jalma sok anu koret, eta teh sifat jalma asli. Tapi jalma anu berehan, eta dohir sifat Allah di eta jalma. Itu lamun Allah ngadohirkeun sifat Allah di eta jalma, maka nu aralus nu dohir teh sifat di eta jalma. Berehan, hampuraan sifat Allah kan, bageuran sifat Allah. Ciri hatena eta jalma deukeut ka Allah, maka Allah ngadohirkeun sifat Allah di eta jalma. Tuluy Allah teh ngan nyalira anu hampuraan Allah. Manusia mah boro-boro kadang-kadang boro-boro batur. Indung oge kadang-kadang teu hampura. Anu bedegung, moal hampura siap wae. Ceuk indung dosana leutik cecekan Allah mah. Indung milu ngarizkian ka budak teh. Rezeki kusaha ku Allah. Kalajen teuing dohirna indung. Cek Allah ari sia cenah nengan rezeki ku aing pan dibisakeunana. Ku aing dihayangkeunana, ku aing dikuatkeunana atuh ti aing leuwih ti maneh. Maneh mah tempat dohir rezeki nu datang ka budak hungkul, ngarasa ti aing teu ngahampura ka anak. Ari Allah nu nyiptakeun aing, anu ngahirupkeun aing, anu nyieun maneh aing, nu ngarizkian aing, nu ngagedekeun aing, sia ka aing doraka.
Tapi ku Allah nepi ka Allah sifatna naon? Ghafirud dan bil adimi. Nu badag ge bisa ngahampura dosa. Kadang-kadang indung mah dosa gede banget. Tadi hampura sia ku aing bongan malingna muding sia teu domba mah dihampura. Kadang-kadang sifat kemanusiaan. Allah mah teu kitu, ghafirud dan bil. Dosa badag hiji bisa ngahampura. Malah ghafarun, dosa loba dihampura. Malah ghafurun, dosa leuwih loba dihampura. Malah rahimun, bisa sebut mah dosa balas loba. Allah kesifatan ku rahim, ngahampura. Bisa nih orang kira-kira bakal aya kira-kira kepikiran dengan di pangeran salian Allah. Anu hampuraan kuasa Allah gitu aya. Asa moal aya. Mata teu hayang dengan di pangeran salian Allah. Tapi si kalau unggul, mata kan mengenal Allah mah butuh kesalian. Di mana aya butuh kesalian Allah? Ciri jalma tidak mengenal Allah. Geus gitu gampang. Nukur makrifat jeung teu mah ulah ku capetan nyaritakeun wujud kira mako. Eta mah ku dina lisan hungkul ditalar ku otak. Tapi pemahaman makrifatulllah anu penting. Sakabeh dohir ti makhluk eta ti Allah. Mata sing ingat aya Jamalul Jamal, aya Jalalul Jalal, aya Jalalul Jamal, aya Jamalul Jalal. Aya alus na goreng, aya goreng na alus, aya goreng na goreng, aya alus na alus. Itu mah alus, dohirna alus, hakikatna alus. Model ibadah ikhlas, ibadah wusul alus, ibadah alus. Itu. Aya goreng dina alus, aya naon riya jeung ujub goreng ban. Di mana dina salat. Salatna alus tapi riya jeung ujub dan goreng. Aya nu goreng dina ibadah. Aya nu goreng dina goreng keur mangambang satu. Atena tak kabur. Pas ditanya teh teu ngaku bari jeung goblok asa bener. Eta mah goreng dina goreng. Numpang alusna alus dina alus. Boro-boro alus goreng ge kudu aya nu alus dina naon dina tiga sewan kana dosa Allah ngabisakeun tobat teh alus dina dosa. Rita jali mah usul ka Allah, ku Allah ge dibisakeun tobat dina dosa ge. Moal matak anu ngurangan iman. Mata keur kakasih Allah mah iman teh naik terus. Salah naik, dina bener naik. Urang mah bener-bener salah, na bener ge teu naik-naik. Salat kalah keturun iman. Bae aku ujub jeung riya jeung. Batur mah ti gubragan dosa ge naik iman. Sabab naon? Tobat. Ditaikeun keyakinan ka Allah. Tak gitu kan. Nah, laduni teh kan rohani nu diurukan ku Allah. Diurukan ku Allah. Ari urung piwuruk teh ilmu. Nur Allah teh datang kana hante. Nah gitu. Matak ilmu laduni mah guruna Allah. Seperti ilmu tauhid. Mereka diartikeun doirul kalam saeutik jalma anu meunang ilmu ladu. Saeutik jalma nu nyaho Allah. Lo mana mah teu nyaho. Salat jalma loba 1000, nu nyaho Allah na teuing 100 teuing sabaraha. Lo mana salat teu nyaho. Bukti nama sholatnya itu pentingnya cipta lingkungan. Ilmu laduni kang ilmu ma'rifat. Al ilmu tariqul amal wal amalu tariqul ilmil laduni wal ilmul laduni tariqul ma'rifah. Mal nepi kana ma'rifat lamun Allah teu ngadatangkeun laduni. Laduni teh rohani diurukan ku Allah. Teu ladang maca kitab lain ladang ti guru. Ayeuna ge nu hadir di dieu kajian ngupingkeun penjelasan beda-beda pahamanana kan. Anu meunang laduni mah dina bener, anu teu meunang laduni mah ngawaham, khoyali, hayalan sugan kieu euy tajalli teh. Can bener, can paham kene. Aya nu geus daukiyah dina tajalli aya. Begitu diterangkeun ku guru hatena bisa daukiyah. Tajalli ka Allah.
ngan ari tajalli teh kan rohanina ibadah. Namun ibadah loba tapi teu tajalli, hitung-hitung jangkung badak ngan teu nyawaan. Aya gunana teh ya, manfaatna ya. Ta eta. Ikhlas teh hakikatna mah tajalli. Tapi aya ikhlas nu behanap, lain tajalli aya. Padahal hakikat ikhlas sajatina ikhlas mah tajalli. Ikhlas teh iman bersih tina musyrik jali jeung musyrik khafi. Nu bersih tina musyrik khafi teh nu tajalli, nu can tajalli moal bersih tina musyrik khafi. Aya keneh musyrik saeutik mah. Mata kolak teh kan saeutik laduni. Jalma nu meunang laduni saeu, nu nyaho ka Allah saeu, lolobana mah teu nyaho. Boro-boro teu ibadah, nu ibadah ge loba nu teu nyaho Allah. Komo aya nama Yahudi jeung Rasulullah geus palalinter. Da itu mah Islaman bisa. Ari urang mah kakafiran aing yang mau Yahudi, rek Yahudian tuh bisa. Ari itu mah api-api Islam, nyahoeun. Umat Islam mun dicaram salat wah edan meureun merangan maka aing. Mata ulah dicieun, ulah dicaram salat umat Islam. Rek hancurkeun umat Islam atau nyaram salat. Malah nyen masjidna bantuan. Tapi nu kudu diruksak mah akidahna. Kekuatan umat Islam mah lain fisik, lain dunia, da eleh dina urusan dunia mah ku kafir bener kan. Belengar kene kafir daripada urang. Otak pinter itu. Batur ngeusian HP urang kakara meuli. Pinter itu terus kan. Nah tuh kekuatan umat Islam tah aya ta'alluq hate jeung Allah. Ta eta nu kudu dikat teh. Engke geus akidahna rusak mah tukang tahajud pangsiun ka jauh tahajud. Tukang salat eureun salatna sok. Geus dikat mah akidah. Mata iblis-iblis di akhir zaman sumubar kade tong jero teuing ngaji tauhid. Cuk iblis. Lamun diucapkeun ku santri, santri goblok jadi iblis. Ulah jero teuing ngaji tauhid. Tauhid bang kekuatan umat Islam. Ma'rifat, ulah jero teuing ngaji ma'rifat, eta kahayang iblis. Kahayang Yahudi. Eta Yahudi sharing jeung umat Islam, anu cicing di jero Islam. So, pas zaman baheula geuning cenah, Quran mah baca malah dilombakeun ngan ulah nepi kana hartina goblok si awas pun. Baheula cenah bejana geuning nya. Ayeuna mah bisa ngartikeun Al-Qur'an teu naon, ditangkap teu. Nu baheula mah zaman Belanda cenah. Ulah ngartikeun Al-Qur'an, dikeun bae macana mah ngan ulah nyaho artina. Ayeuna ge seueun bae salat ngaji sila pulang anting, terus we. Ka masjid duha segala itu ieu, abring-abringan. Lamun Muharraman pawe segala. Mawa bendera masing-masing jurusanana, tapi kabeh teh nyaho Allah. Lalu sakieu ke kabeh mah. Mangga. Sabiasa teh paminuju ditakonan bahwa ketika ditakonan kumaha karena geus rek si geus ngacung cenah abi pakonan nya kumaha. Oh dina sakaratil maut. Itu pas dikubur kan tanda sakaratil maut dikubur itu. Wis dikubur bagian malaikat. Pada heran gitu. Eta teh nafsu nu aya di manehna sok. Ayeuna urang keur sakaratil maut. Oh, sia cenah ripu sakarat. Ripu. Hayang minum, hayang aing boga cai. Po cenah minta tuh. Tuh amun ngobrol teh mah kitu nya. Minta tuh. Moal cenah mamere aing. Tapi kudu sujud heula ka aing. Oh gitu man. Amun sujud we dibikeun teh maut kubur. Nah gitu. Eta fitnah maut eta nya. Ari wis nepi ka alam kubur mah iman ka bawah mah bisa ngagoda. Jadi fitnah teh dina sakaratil maut sanes di alam kubur di dina sakaratil maut waktu sakarat iblis datang tak ngap supaya begitu. Jelema takir gitu datang iblis datang ti sukuna sok pake ngaji gitu bahasana geuningannya dina dakoik mah ngarah ka harti kudu bodoh padahal main gitu nyata nama barokah amal cek tadi anu menemani kita cek suku cek amal anu di suku ya dina suku mun iblis datang tina suku
Ya suku sok pakai ngaji, sok pakai nganterkeun sedekah ka fakir miskin. Eueuh man eueuh tempat keur maneh ngagoda ieu jalma tina suku. Aing nu ngajagan. Ah kitu cek amal soleh. Leungeun kitu tina leungeun teu bisa, ya sok dipake sedekah ka fakir miskin, sok dipake anu amal soleh. Jadi soca amal soleh, cepil amal soleh, jadi setan teu bisa ngagoda. Anu tadi kan amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi seperti mual keganggu ku iblis senajan datang diraksa ku Allah ku berkah mal. Nah gitu kan sebenarnya ari bahasa urang nama eta mah bahasa ngaraka arti kudu bodoh. Mentok aya ditah dulu kan ada koik. Atuh da malaikat datang make sihungna ngadobrak cenah kana kuburan. Jika anu dina kuburan ditanyana anu paling teu kapanggih kumaha nya malaikat. Kuburan teh alam barzah tina di mana beak umurna ditanya. Kan bahasana dina dako hikmat 7 lengkah. Mun ngubur 7 lengkah geus balik, tah ditanya mulai dihitung ieu mah 1 2 3. Lamun ajengan ditanya pangheulana balik atau pangberina balik, jelema sih jawab. Bingung deui bisa ngajawab da eueuh penjelasanna apa. Gitu. Padahal anu sabenerna mah 7 teh 7 poe. 7 lengkah teh. Lamun jalma ari 7 ka 8 mah balik deulin poe teh. Cok di ahad ngitung. Ka 7 na Sabtu. Ka 8 ka ahad deui. Lamun jalma geus dicabut nyawana maot ditanya ku malaikat. Mentak kalaguan dikubur mah. Da rohani di barzah teh ditu ditanya. Awak klem atuh lamun kitu mah kudu ngaraguan dikubur saminggu tong dikubur ngalah ka ditanya. Gampang sih kurang. Otak pantes Cina mah di air keras 3 bulan teu dikubur. Jigana meureun ti dinya jigana. Guna dipaham dahilul kalam bahasa kinayah kan. Misi ngaya keneh di dinya geus maot ditanya rohanina di barzah di ditu. Kan siksa ti barzah teh nepi kana awakna ieu. Ka dia lebih tak lamun dikubur bentek buruk nah eta siksa sebenarnya dan itu disiksa mamal buruk kan moal itu geus nahan bijilan eta teh siksa jadi siksa rohani teh nepi kana jasadnya cacing-cacing tanah di gurugotan tak anu soleh mah tararuksa ngan anu tararuksa ke beda-beda aya nu ngaji ajian batu karang kadugalan jin bisa ngahakanan cacing-cacing tanah ieu belogor keneh kieu eta nu ngaji kadugalan dijaga ku jinna kieu keneh nger jadi centang tuluy soleh anu aya anu teruksa anu solihin memang eta mah nu dosana dihampura ku Allah taala maot teh geus teu boga naon teu boga dosa tangan biasana lamun anu ruksakna karena anu henteu ruksakna karena ahli Allah. Nah, eta seperti kaos lampu. Kaos lampu ngebentuk tapi mau dicabak keproh gitu. Jadi ngebentuk ieu mau dicabak mah rusak gitu. Tak gitu bedana teh. Ngan lamun kaos batako ajian batu karang eta mah. Kaos batako itu kubur teh wah ieu mah euy can rusak dicabak tuh aspas bata. Ajian batu karang itu. Jinna taruhanina can maut kan alam jin kan jadi jin awakna hungkul anu geus eta anu dikubur can maut. Nah, jadi fitnah teh dina waktu sakaratul maut seueurkeun amal soleh teh anu menemani kita tak tasik ingat amal soleh nu dipigawe ku urang anu ikhlas maturan urang ti dunya nepi ka pas maut bareng jeung amal soleh. Pemajikan bisa nulungan teh? Budak bisa? Paling Allah bari maju Allah. Wah energi spiritualan. Da terang ngaji anak urang nu. Allah-Allahan mang cukup di Allah-Allah keur unggul. Teh kekuatan pikeun ngadorong rohani na jam. Mata kunalkin teh kudu nu ahli usul meureun sih. Pas adan budak ari ngajuru kan ieu mah adan aya jamal liwat tah adan. Mun bisa beli charter tukang adan teh nu daharna ieu teh api ibadah mah getol ku dosa sieun
Neangan jalma-jalma soleh dicanter Kang rek kemana macul ulah macul sapoe dibayar ulah macul kuring tungguan pamajikan dan kajuru. Sebab apa dia jalma soleh ibadahna ya wah hebat bayar kuing 100.000 cicing pas kurudang adan sok terus adan balik bere duit. Itu kan kudu lain adan bahaya we nu adan. Adan mahjub maka kalanya rumput tak adan iblis lagi. Cara geuning mun adan kabur tuh. Kabur selesai. Tanu taud rek salat ge kalah rawe na taud setan. Bisa nih. Naon sababna? Al-aqwa ya. Al-aqmalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Ada nu tadi gamar mun eueuh musyaadahan mah eueuh husulan mah teh kau. Ari gamar nu dinding, gamar maung boro-boro kolot budak kitu sieun. Ya. Maung eueuh nyawaan, pemaungan. Kalau ditumpahkan ku budak. Bener kan komo kolot. Tapi lamun mau nyaan boro-boro budak kolot kabur. Wah, nu watak taud nu aya usulan nu kabur setan teh kan. Adan oge Allahu Akbar Allahu Akbar. Boro-boro adan anu ahli usul mah datang jelema ge kabur setan. Panayan sok ka sarumahan. Tang cenah si anu gogoakan. Tong aing rek ini mungun papagian. Encan adan lagi. Yo mah dibere adan kalau kebetah. Sama adan mamaungan. Itu kan kepikiran tuh. Ngarat tereh we terangkeun kitu satela. Ngarat tereh gamar atuh da aing bener teh sieun setan kalah nyumput na waqiah. Tada usul waqiah atuh da. Aduh Kang lamun geus inget ka dinya mah malah yang nanaon kan. Wah. Aduh Gusti. Tulikeun tadi Kang ya hiji deui bisa kabur. Waman alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Geus we eta lah nu gampang. Sajalma anu alima teh di dieu teh lain alima nyaho naon kitu we nu ma'rifat hos. Nu ma'rifat bil jam'i alima cirian di dinya Kang lain paya nyaho. Uing ge nyaho. Kabeh urusan aya di Allah. Tapi geuning ah teh aing poho wae ka Allah. Da teu peuting wawuh jeung Allah na pan. Sanajan disebut Allah ge matak ari anu kenal ka Allah mah disebut Allah teh ngedeg-deg. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Geuning disebut Allah urang mah kalah heheotan. Allahu Akbar. Nu maling teu eureun, maha deui maling. Sabab teu ngageter hate. Tapi nu kenal Allah mah disebut Allah teh kuas jalma apal maung disebut maung. Menjat langsung. Maung sih wajrong langsung. Langsung. Kerbal kukuna parayang. Ingat mabur langsung. Datanya Allah disiksa sia nu teu salat mah aing mah sieun disiksaan mah. Da teu wawuh teh ya. Ka Allah, teu apal siksa Allah na, nu ta'aluk jeung Allah teu wawuh. Nu teu kieu Kang, nu hayang yakin ibadah yang sing bener, hate yang jamu ka Allah kudu nyaho Allah. Teu nyaho Allah mah sulit, rek bener ibadah. Bisa amal teh amal karena aya tujuan lain yang di Allah. Gitu. Jalma puasa 40 poe. Santri ketua puasa sore teh. Sugan we aing balik ngaji di Cager. Kalau mun aing mukim di Cager jalma datang ka aing. Si urang teh eta tujuanna jadi santri. Daikan ladang yakin ka Allah lain ladang yakin ka Allah karena boga tujuan anu sesuai jeung kahayang nafsu. Jadi eta mah puasana nyumpulna kahayang nafsu lah dipikir reka surga ladang sok puasa jeung Allah lain nyumpul lain ubudiah ka kami karena nafsu mana yang ubudiah. Rasaan pira aku aing ka surga keur jadi santri 4 tahun aing puasa 4 tahun teh yang bisa ngajampe beral mah. Ngaraneangan duit teu kudu usaha. Dari hari jadi tukang kredit. Ada ngajampe mau aya sekali niup 5 juta, Pak. Bener. Oh, kadinya lompat malah geus ribut wae teh. Dengan ilmu salah niat.
mangga pangi iwal ti ku ahli Allah eta anu saralah kitu teh. Tah sajalma anu yakin ka Allah yen urusan sakabehna aya dina kekuasaan Allah, sakabehna dina genggaman Allah. Rek butuh kalian Allah mah pare hayang buahan mentana ka Allah dan nguluhan pare tengan Allah unggul. Urang ngaji hayang hasil ilmu moal bisa nu ngasilkeun ku Allah unggul. Lama yakin teu butuh kalian Allah sabab naon di mana jalma ditulungan ku Allah saha anu bisa nyilakakeun ka eta. Tapi jalma nu diantep ku Allah saha nu bisa nulungan eta jalma sehingga nu rek cilaka jadi salamat nu teu ditulungan ku Allah geus butuhna ka Allah unggul. Itu mentak cek tadi mal butuh ka selain Allah nu makrifat ka Allah di mana ya hate condong kalian Allah ciri kurang makrifat kurang mengenal Allah tak diaji bab Allah signaan tadi dihitung dinya wa minha ma yuhawiluhu minal qiyami bi khidmatil maula tina tengah hidmah kana hidmah sanu bisa mindahkeun Allah sabab termasuk umur tina sawarehna umur urang rezeki urang kada tangan rezeki aya di tangan saha aya dina kekuasaan Allah urusan rezeki aya dina kekuasaan Allah urusan ilmu dina kekuasaan Allah urusan milik dina kekuasaan Allah urusan madbun aya dina kekuasaan Allah oh rek butuh kalian Allah mah matak nurat redet kana tali Roma ciri kurang yakin ka Allah enggak salah itu makukeun gampang kalian Allah bukan lain tali Roma hungkul kana salat ge ulah salat nu diparentah ku Allah tong disaranean ka Allah nyarane maka nu ditah salat lain kana salat nada salatna mah lain Allah mah piraku aing sok salat ka surga nyarane kana salat urang sok salat migawe perintah Allah kumaha Allah mun ku Allah dikasurgakeun ka surga mun ku Allah dikanarakakeun kana matak muntangna ka Allah hungkul gitu tong kana salat nu penting tugas di Allah pigawe ku urang sakemampuan urang di mana sadar tak can campurna tak can bener istighfar menta pangha istighfarna nu bodoh ngaji bari enteng pan teu deuri lain cori astagfirullah ngaji tah kaliru eta mah sareng hayang inten berlian tumpak parahu di darat aya inten berlian anapeun keusik aya dia anak bisa patala nu tolong ge loba nu jengkar nungkut tolong rek neuman naon hakikat loba nu sasab naon sababna loba nu taroki loba nu dina tarekat bawa sasab naon salah ngajadikeun guru jeung salah niat ya kesalahan guru sasab dituturkeun entak lamun hayang aya guru hese ditanya lawak kudu mikir deui wah guru ari musyahadah teh angan ku sia ge kapanggih wah ieu mah teu kanyat jadi guru itu bisa ngajawab enggak mah jadi kesalahan nama ngan ukur dua kesalahan manusia terlebih karena tujuan hiji salah ngajadikeun guru kadua salah nih eta lamun guru na geus mursid niatna bener geus di wilayah Allah sakabeh mentang di wilayah Allah mangan dua hiji guru mursid kadua murid so an-nasu kiswani al-alimu wal muta'allimu al-alimu guru mursid wal muta'allimu murid lalu dilogatan kos baheula al-alimu kiai ari wal muta'allimu santri ge aya nu tujuan husul dina ngajina salah niat tadi pesantren salah niat mal nepi ka Allah ngawuruk salah niat mal nepi ka Allah mentak loba kiai nu ngawuruk 70 tahun hareupeun santri 3000 datang ke akhirat itu kebagian enam karena tiap muruk salah nih salah enam karunya itu mumpung eling kene aya orang di dunia guru-guru eling ingat aduh matak tiap rek ngawuruk panggeulana guru nangtukeun heula niat luruskeun heula niat geus lurus niat doakeun murid moga-moga Gusti ngaleungitkeun hijab mana murid abdi supaya bisa narima ilmu anu ti Gusti liwat abdi gitu bahasana saha eta teh nu dileungitkeun hijab teh murid so itu murid ngaduakeun ka guru deui memeh ka dieu ngaduakeun teh tadi jam jihik ngangkas motor
seak langsung ingat nak litihan poho ngaduakeun guru. Doakeun guru. Bisa jadi musuh guru karena doakeun murid. Mata ari guru mursyid mah tandana teu ngarasa leuwih hebat daripada murid, butuh kana doa murid oge. Ana khadimut tulab, abdi mah Gusti tukang ngaladen nu neangan ilmu. Ari tukang ngaladen mah sahana pun nu ngaladen, anu diladen. Jadi ieu teh dunungan santri. Abdi mah khodamna ieu Bang. Tapi ngodam ka Gusti maksudna mah lain ka santri. Ngodam ka Gusti da ceuk Gusti kudu ngurus santri. Khadimut tulab. Kada salah ngalogatan deui. Abdi khodam santri, atuh kumaha santri. Guru ceuk santri tang cenah aing teh. Lain gitu. Khadimut tulab teh Gusti abdi hirup di dunia teh rek khodaman anu milari ilmu Gusti, hakikatna ngahodam Gusti ngurusan tak gitu kada ulah salah niat nih. Bisi teu hanya ti neraka geuning salah niat bari. Jadi we disiksa ku ngawuruk. Aya kiai nu disiksa ku ngawuruk di dunia. Di dunia teu eureun ngawuruk, datang ke akhirat teu kungsi hanya ti neraka. Naon sababna unggal ngawuruk ujub jeung ria. Santri hebat meunang aing situ nya. Waduh, ngerasa hebat batan santri. Waduh, naudzubillah min. Tak sing emut dawuhan Rasul. Yang disebut perang sabilillah itu hakikat perang sabilillah teh perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal. Niat heula bener. Ku setan terus gantu teh niat. Loba budak hasil ilmu karena sok kolotna salah niat budak salah niat. Eta ku naik pesantren teh sin diuk heula. Sok benerkeun heula niat maneh. Mun teu bisa pepetahan ku kolotna. Itu atau kolotna pepetahan ku budak. Bapak niat abdi pesantren teh kumaha haji sok? Oh sia teh sesuai pesantren da aya nu salah niat. Cok sia pesantren sing heula malah kos ajengan. Sok sakola sing luhur, geus boga ijazah luhur digawe sia, geus digawe menang duit pere ka aing. Matak buat teh digawe geus boga ijazah teh digawe rek menang duit ka kolot. Lain itu salah. Benerkeun Pak niat pesantrenkeun abdi teh ingat Bapak ya. Supaya maneh teh jadi jalma soleh. Geus kitu. Amal kana ilmu bari cung ujang masantren hidup teh sing jadi jalma anu bisa ibadah usul. Ya masalah teh eta geus. Ari soleh teh dapan ari artian soleh sok loba beda-beda kumaha pengertianana. Kira-kira budak sok mere udud soleh padahal tara salat. Salah artian solehna eta. Geus we arti soleh mah anak ibadah usul soleh. Di Arab anak duana teu bisaeun ngaduana ke usul. Sarua jeung nyenter ku batre nu batuan. Di barjah poek didoakeun ku anak anu teu bisa usul eta mah dicangan ku patremak pareun. Kudu usul nyenter ka imana ka mana ka bapana jadi caang barjahna bapana. Ah gitu mah. Matak ibadahu saleh teh ibadah usul ringkeskeun. Semakin dalam mengenal ilmu hakikat, hati mengenal Allah akan semakin ringkas amalnya, semakin ringkas tujuannya, ringkas nanon juga. Doana ringkas. Ya, ringkas. Eta kadinya geus tujuan. Supaya jadi jalma anu bisa ibadah usul jeung jangan. Maneh teh jadi kiai bisa pidato kajeun asal ibadah usul. Ngamprang siap pidato ge teu bisa ibadah usul mah ceurik aing teu bisa. Nu di Arab ti maneh naon atuh sia ngadoakeun ge moal nepi ka aing. Boro-boro nyangan aing di barjah hate maneh ge nu deukeut sia teu kacaangan ku kulhu maneh teh. Hate sorangan teu kacaangan kudu mancana. Koma itu nu di barjah jauh. Bisa beda alam, bener. Tapi lamun anu caang mah kulhu hatena caang usul ka Allah. Pas ayeuna ingat ke barjah nyenter nurul imana ke barjah caang nu poek. Cuk bapana nah jadi caang barjah aing ayeuna mah anak ibadah usul di dunia. Tak aya bapak kamari ku Rasul kapanggih keur disiksa. Lumatak naudzubillahi min dzalik. Rasul mendatang ke makom teh da inkisab teh apa? Ari urang mah seuri we datang ka makam bapak ngap-ngapan ieu teh apa? Disangkalakeun diganya.
Hari isuk kadinya dilomok Gus jadi hebat eta jalma si orang teh budakna di dunia mang istighfarankeun bapakna bari istighfar usul itu kalau janjian ulang ke anak aing ngadoakeun bisa usul ngadoanan teu kira-kira teu usul mah baterai batuan di center ku baterai batuan bacaan anggar poek barjahna kulhu 3000 kali dibaca cenah aya atakah maca kulhu sabing bilangan ku si awurkeun cenah kana kuburan sok aya kitu lin ke jadi saksi cenah ieu teh lamun usul kulhuna ieu sakarung kulhu mahjub ka geus ladinyakeun ngajina kagopeng mangga ngaran pika eling asa alus kada geus boga sakarung kulhu batu so gak awurkeun ka aing cenah nya geus ujub ti ayeuna aduh karunya ngaji deui sing bener cenah ngaji ilmu syariat ngaji ilmu hakikat duanana kade katipu nu ngaji ilmu syariat tunggul mah teu ngaji hakikat karunya asa geus rek ka surga padahal eta nu sakarung kulhu teh mahjub kabeh teu apal usulna rek usul kumaha ilmu usulna kitu nya nu boga ilmu usul ge hese rek usul komo teu boga ilmu nya geus nya rukun salat kerek salat teh hese komo teh nya rukun salat aya ka masjid maling sengal balik salat da lain rek salat maksudna gitu kan jadi lamun jalma yakin yen segala perkara aya dina kekuasaan Allah in jamaah maka bakal kumpul tenan jamu tenan usul ka Allah bitawakkuli alaihi ku nyarane ka Allah taroki nepi ka Allah nyarane ka Allah itu lain nyarane ti kawajauhan sanajan aya tawakal ala Allah salah nekarkeun Allah mah gagal tawakalna jadi kudu makrifat heula hiji makrifat ngaran makrifat teh ulah salah nekarkeun Allah na kitu anu sederhana mah ulah salah nekarkeun Allah na bener nekarkeun sifat salah dina nekarkeun dat salah keneh makrifat itu salah nekarkeun afal Allah na salah keneh asar apal disebutkan apal Allah salah mana apal Allah ieu cenah dunia ieu mah lain apal Allah asar apal Allah nu indira dina seluruh alam ieu eta apal Allah nu qadim apal Allah mah di hadrat Allah ieu teu nyaho apal Allah saumur hirup jadi umat Islam teu nyaho apal Allah semua kapan ibadah terus ka Allah apalna teu nyaho waduh gitu kan in jamaah maka kumpul jamu busul guys in jamaah jalma anu yakin yen Allah anu nguasai sakabeh makhlukna maka hatena bakal jamu ka Allah tawakal ka Allah nyarane ka Allah urang ayeuna boga cita-cita yang menang ilmu moal bisa hasil kecuali kudu nulungan Allah ka kuring nulungan teh saburatina boga bekalna iditna daekna aya bekal mung tapina teu ini itanya aya bekalna eueuh teu sanggup sangsara itu pokona mah ditulungan ku Allah jadi urang minta tulung ka sabab kabeh perkara aya dina genggaman Allah maka urang moal butuh kasalian Allah dina ngahasilkeun cita-cita jeung tujuan urang ditulungan ku Allah yakin kuring bakal hasil teu ditulungan ku Allah moal hasil geus mata tawakalna ka Allah dah gitu palkismul awal wa huwa qaluhu sadaqah talaba ilaihi qiyamun bi muqtada syariah nu kahiji da eta sadaqah talaba ilaihi qiyamun bi muqtada syariah ngalakonan kana pamerdina syariat ibadah bari bener-bener dina ngajalankeun ibadahna sah ceuk hukum fikih tujuanana bener ceuk hukum tasawuf eta bi muqtada syariah wasani wa huwa qanul umuri biadillahi wa nahu yan bagi atawakkul alaihi qiyamun bihaqqil haqiqat ngalakonan hak rububiyah Allah naon patekadan sir nyaksi ka Allah ibadahna bari bener bari hatena tujuanana ikhlas
sarta wusul ka Allah. Mata buah tina ma'rifat am qiyamu muqtadus syariah, buah tina ma'rifatos qiyamu bihaqqil haqiqat. Itu lamun ma'rifat am ngan ibadah unggul nu nyaana teh ngan dina masalah usul can bisa. Maka dina ieu hikmah musannif ngajelaskeun jalma nu rek ibadah ka Allah kudu ngabogaan dua ilmu, hiji ilmu zahir, kadua ilmu batin. Ilmu zahir aya dua, fikih jeung tasawuf. Ilmu batin aya dua, ma'rifat jeung ilmu tajalli. Itu kan. Di mana opat ilmu ieu aya di diri urang tuluy migawe ibadah ka Allah, ta eta ibadah anu sah, makbul, mahjur. Disebutna ibadah usul. Moga-moga urang sadayana dipaparin ilmu nu opat tadi pikeun ngajalankeun syariatna ibadah jeung hakikatna ibadah. Tong wakadimotan selagi can jadi ahli usul maka adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.